Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina banget ya tiasa tepang deui sareng simkuring teh Neng oge aya Kang Ujang. Aya kasepuhan UYS Abang Udi karosan. Oge aya Kang Cece, mohon Kang Cece mohon oge aya Deim di Simpai, oge aya Kang Au di Simpai. Alhamdulillah. Jawara unggul. Iya, Jawara Jarawat. 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 Oh, Jawara. Alhamdulillah makanya orang pantos biasa kalumbuhan ya. Main teh mah nyaosan panggula mah nya. Nah, eta anu janten bangga na teh. Anu janten kumaha kitu produk murah teh tiasa nyaosan pangulem. Sok sanaos jalan rumpil bari. Tah. Padahal makanya padat pisan eta si agenda nantinya aduh. Bukan cecena bawa teh im na bawa Kang Au teh. Anu teh Papua. Tah eta. Mending ese nya ya teh. Kamari abdi ti Banten ngaruh macu. Tepi-tepi atuh kan. Mangga dilajeng. Alhamdulillah mantan ngahaturkeun nuhun. Samulihna teh aduh ieu diangkat ka dieu. Biasa kuping. Soal Kang Ujang teh mah rupakeun ka dieu. Hatur nuhun. Lain rame. Oh sanes. Ayo ngajian. Urung Oh, nyaru. ngahaturkeun nuhun. Mung hapunten memang kieu nya kaayaan di jalan lagi nu Iya kayak nyarat gitu. Ngerakeun ya mau ya. Apa nih simpen? Ya tah eta ieu mah nyanak nyalira tuh yo. Apa anu kitu teh jarangnya tah ieu mah kada gitu. Tah jadi kada kitu asa janten apun tah gitu. Tapi aya kanyaah cenah Kang. Hijina aya kanyaah ka Kang Ujang, ti Kang Cece cenah kitu. Harewas dipanggil tadi teh di teh Iim, ti Kang Au cenah kasepuhan ya kasih kakak ya gitu eta teh. Sombong. Tapi kan semangatnya. Palompong. Oh, ya tadi tidak apa-apa ya. Nu penting semangat nanti ya gitu kan. Ku hal eta urang taros. Kakang Cece kata panggilnya kayak gitu. Utamanya kan nanti tinggalnya banyak. Iya. Pengalaman anjeunna ti ngawitan nol lugikeun ka ada beberapa prestasi yang sudah diraih. Nah, kumaha supados jantan motivasi kanggo regenerasi. Dan kumaha sok Kang Cek. Aduh, hatur nuhun. Lanjutin Kang Ujang. Sabisan. Bingung ya dasarna lamun nyaritakeun karir itu. Da urang mah berangkat teh tinu peurih jadi peurah teh nya Kang Ujang. Gitu. Asa teu ngimpi acan lah. Bisa sampai majeng teh gitu kan. Dimiti urang ngelengkah halu mun aya manggung teh. Mau angkulan kenang Sedihnya. sedih ya Pengalaman kenang teh di panggung bari ngarangukeun gong di mana teh suara gong teh ya jeung ayeuna mah aya sound ya kan kabupaten paling ari teh toa masjid Disebut kolaborasi teh. nah Mata berkarya. karya Salamatos. Asep Asep Kumawan Kang Gending Kang Cecep Cecep. Enggal Damang Kang Gending Kang Cecep Pangansa Bapak Sapat. Sunggal damang. Ulah deui ka ompong. tah tidinya teh ya dongkap panggung teh gado acara teh nya salin teh di kolong panggung Salin. di kolong panggung teh ngeri lah Bu pengalaman teh tapi teu ngimpi acan ti mulai jalan kaki leumpang naik angkot teh asa bangga naik angkot tol buntung angkot teh bala mah tol buntung deh terus kanu truk ya tapi pas kadikeun majeng alhamdulillah jasa naik kereta api ya mobilnya malah enak mah mobil kapungkur ge mobil elit lah nya sedan gitu teh alhamdulillah acara rumput ayo cara orang main di anu dan ta mulai manggung tacarkan pertandingan teh gitu teh sampai ka hidup teh jarak rawuh teh ya alhamdulillah lah siga selebritis kapungkur mah tuh ya
aturan main teh ondangan teh uleman teh juga kunaon siang ya begitu terus direncanakan teh 4 kali atuh manggung tim itu yang adat isya teh langsung mulai nya Bogor mah nya mulai sampai subuh biasanya mah ada Bogor mah parah Bogor mah sampai ka anu nonton teh nyarana kasur aman alhamdulillah ka Bogor mah benten masang ayeuna nya aman we da gitu teh main di jam 8 sebenarnya teh di Jatihanap inget teh main jam 8 di kota Bandung kan jam 8 teh terus atosan si jauh urang ngadeblo cenah nya kan teh sekarang komode upami malam siangna teh seenya teh cari sepitan wayang oh gitu Sami sih penyanyi dangdut nggak deblo di sini. iya sami Nggak deblo. jadinya teh berarti aya baru mainnya jadi jauh urang teh kabuah batu emang caket terus di antosan deui sampai ke jam 2 subuh inget cenah lumpat di Kacigadung kurang Kacigadung heula nya lamun di Jatihanap teh ieu Kacigadung jam 2 subuh tapi ningali antusiasme aduh salah panggola teh bingung dulu mah nya bentaran ayeuna nya kurang kali ayeuna mah karena bela di luar we di ajangan ngari ka Bogor mah reres asa bangga naik teh terus beres manggung alhamdulillah lungsur di panggung di apringkeun terus sadayana ditutup teh sepi we ya tapi dadangun terus ya tah sampai ka manggung teh gitu jadinya teh aya we kejuaraan aku ngiring di 3 kecamatan heula nya Pasanggiri di dulu mah di abi ngiringna di Ijen di BPS teh di Ijen nya Ijen teh lamun di ayeuna mah ganda gitu nya sanes gana karompet ya awat deh ganda ayeuna mah di kelas ayeuna mah tapi saat dan ganda teh aya birsangga seperti teh nya tadi isi birsangga tapi teh ngiring Ijen Sanggap, kota mas sanggap. tangeuy itu nah itu saya tapi tadi Ijen lah di BPS teh alhamdulillah kenging tacan mengenal IPSI nah giringnya ke IPSI dari hari di PPS mah giringnya nya oge orang juara teh misalnya umur teh urang kalih keneh tapi pas gitu aya di event nu ageng teh kenging ngiringan di anak-anak urang teh jadi umur budak keneh paling 8 tahun tos giringan teh kan remaja wah tapi kayaknya giringan deui ka anak-anak juara ngalawanan deui teh ngalawanan di remaja kesempatan beureun kamu sanesenya alhamdulillah kenging ya tadi umur sakitu keneh teh ka 8 tahun jo jadi teh ka dewasa gitu ya sampai bingung kan gitu tapi urang teh kudu ngalekeun senior gitu kan tapi da emang Lebet kelas teh ya tapi pas begitu di ya ieu mah kurang menang silaturahmi lah istilahnya jadinya terus rumahnya tuh silaturahmi terus tak ya senioran tapi sportivitas anu itu alhamdulillah ngiringan lah pernah naon dah kenging deui di wah karena sampai ternyata ya majang ka IPSI abi teh di IPSI sampai ka juara nasional alhamdulillah di juara nasional teh abi teh sampai ka SEA Games juara SEA Games 87 terus juara dunia di 87 2 kali juara dunia karena kene cuman kita sami ramina bira sangga ayeuna cuma skor ayeuna mah ganda nya ayeuna mah kita Bogor mah masih kere nganggo musik nganggo musik jadi aya 4 kategori yang dipertandingkeun teh aya tunggal bebasnya nganggo musik musiknya terus ganda teh bira sangga sebetulnya bira sangga tah teh jadi wiragana tunggal wirasanggana Ijen di urang mah jan maena ganda terus tapi bebas sanes tunggal wajib itu kan tunggal wajib tadinya teh langsung ke wirarokar wirarokar rampak langsung aju serbu wajib bedanya lagu yang rampak teh nya air rampak mah 5an tapi nganggo musik air rebo mah nepi ka ayeuna sampai ke internasional Bu malah masih kena gerakan wayeun nanti ka Bogor teh masih nu eta makanya akhirnya abi alhamdulillah masih ngajengkeun di Eropa webinar nembe pisan Sabtu Minggu kamari tapi engke lajeng deui Sabtu Minggu payun kapingin 07 lajeng deui alhamdulillah sa Eropa 12 negara hampir
130 ngawitang pasnya anu ngiring ayeuna teh hampir 200 terus daftar di alhamdulillah lah nya Jadi seni budaya Pencaksilat teh tos mangga pengalaman abi di dinya juara teh dicana Pencaksilat sekarang Pak Dina Praya kan cing pengen nyebatin untuk Pencaksilat soalnya kasar gitu ayolah siap nah berangkat ke Eropa alhamdulillah habis pernah ke Belanda 4 kali ke Prancis 6 kali ke Belgia kan ke Jepang ke Azerbaijan ke Rusia sampai ke Italia keliling lah karena apa beda keliling lah alhamdulillah eta teh ngimpi-ngimpi acan sampai kadinya tinu ngelengkah halu orang nabeh ngelempangan manggol goong tapi kadinya pengorbanan tadi teh sampai hasil lempang nepi ka naik pesawat 15 jam. Kan ka Eropa teh 15 jam. Aduh. Eta ku teu ngimpi acan sampai ka ayeuna alhamdulillah majeng sampai jantan pelatih. Dina atlet punya prestasi ngajen pelatih abi nyepeng Jawa Barat lahnya di PON lah di provinsi ya di provinsi abi di pelajar mah aku abi saraya provinsi tiap sering lah sampai ke juara umum pun alhamdulillah Jawa Barat teh begitu abi ngaguar di pelajar sampai juara nasional sampai ke juara Asian Games Asian School Games abi nyanda sampai nyanda tim platnas di pelajar di Brunei terusan mainnya alhamdulillah juara umum di pesantren lah cukup ikoni sareng di IPSI Jawa Barat teh wahana Jepang Jawa Barat tapi nembe 4 kali Jepang pon gitu di pelatih sampai hati-hati nah sering gitu ya nah jadi di tahun 80 sampai ke akhir teh macam tadi pencajing mana atau kamu teh gitu ya tapi alhamdulillah teh dia teh juara umum sampai ke pertama nyenak di Rio juara opat emas pertama nyenak opat emas ya terus karusan tuan rumah orang 2016 ya di pon di orang 7 emas 5 perak 3 perunggu juara umum deh wah cara loba nyebutnya juara kenang juara kan gitu ayo ada teh tapi di buktikan pas kejuaraan nasional di PON Papua juara tanang juara kandang teh juara kandangnya jadi juara tanang jadi alhamdulillah hasil tina beca karena eta jajar sampai ke ayeuna menangan sareng abdi teh kapira nepi ka mamawa kenangan beca mane modal di kepancau aja tos ompong hari pangkentoskeun deui karesan saha abi naik teh kamu jageula lah kun kira jageula ieu oh udah gede kun ngene kieu anjeun kan juara pon oge juara pon tahun sabaraha 8 sabaraha 8 ya juara pon kaduanya sareng Kang Dalit teh kedua eta iPhone-nya foto lagi iya parkir ya iPhone-nya foto lagi Bursa kira eku Donovan di Lindi tapi putar kan mana dia sama pangasana kapungkur main dari nanti ku ayeuna ya ada Donovan ngaturkeun tuh ya saat di Donovan teh kalau kita sageun aja nantenya ambil naik balas dendam lanjut balas kayak Karina tuh tapi nu kumaha nya kita aslina cece mah dikeun ieu keneh daek dina naon sidana sanajan teh ninggal oge akan ayeuna teh teh lu tapi juga tahu zaman saling ya kan eta di tes gitu kan nah ke rupina nya tanggung jawabnya ieu kada dicamkeun we aya we generasi habis oh ieu iya ayeuna kan sigana sakada pulang tinggal itu orang aya itu jadi orang tinggal orang tinggal sakadar teh ada izin tahu apa ayo rame-rame orang nonton